3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun urang dari kelompok 4. Perkenalkan nami abdi Jessica Michaela Anastasia, di absen salapan nulis. Perkenalkan nami abdi Kesha Sikarana, di absen 20. Perkenalkan nami abdi Kevin Bonatala Tahunan, di absen 20 hiji. Perkenalkan nama abdi Karla Fatmarufana, di absen 22. Nepangkeun nami abdi Kayla Salsabila, di absen 23. Nepangkeun nami abdi Emi Merasahyana, di absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nu dipihormat Bapak Ibu Guru sareng rerencangan sadayana nu abdi dipika cinta. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu parantos mapaki kasehatan, kasampatan, sareng kahirupan dugi ka ayeuna. Mugia urang sadayana salawasna aya dina pangayomanna. Rerencangan sekelas dina ieu kesempatan abdi bade ngadungikeun diantara ngeunaan pentingna sakola pikeun masa hareup. Sekolah teh tempat urang diajar ilmu, nampa pangeuweruh jeung nyiapkeun diri pikeun masa hareup. Ku sekolah urang bisa janten jalma nu mikiran mikanya akasasama jeung bisa mantuan keluarga serta masyarakat. Lamun urang henteu sekolah, tangtuna kesempatan pikeun ngajoratkeun kahirupan bakal hese kahontang. Sekolah ieu lain ngan ukur tempat diajar pelajaran, tapi oge tempat diajar hirup. Di dieu abdi diajar kumaha cara sabar, narima, ngaula, jeung silih asa silih, asing jeung lain. Unggal poe, unggal kelas, unggal canda, jeung tangis, geus ngajadikeun urang seperti keluarga. Dinten ieu dina satengahing kahirupan urang anu sibuk, hayu urang lumpat sakedap pikeun muhasabah bumi umum urang nyaeta lingkungan. Ieu bisa disada basajan, tapi ngajaga lingkungan nyaeta kudu tengan hiji pilihan. Lingkungan mangrupikeun sumber kahirupan urang. Hawa anu urang hirup, cai anu urang inuman, taneuh anu tamuh kadaharan. Sadayana asalna tina lingkungan anu sehat. Lamun lingkungan rusak, kualitas hirup urang bakal kaancem. Bencana alam saperti banjir jeung tanah uruk, polusi udara anu ngancem, jeung ngurangan sumber daya alam teh ngan sabaraha balukar tina kurangna perhatian urang kana lingkungan. Ngajaga lingkungan sanes tugas anu sesah, laku lampah letik dina kahirupan sapopoe boga dampak badak lampun dipigawe babarengan, micen sampah di tempatna, nyirangan pamakaian plastik, ngahemat cai sareng listrik, melak tangkal sareng milih produk anu ramah lingkungan, mangrupikeun lengkah sederhana anu tiasa urang lakukeun. Ti leuletik hayu urang tanagekeun kasadaran yen ngajaga lingkungan teh tanggung jawab urang babarengan, henteu ngan keur urang kiwari tapi oge pikeun generasi nu bakal datang. Lingkungan anu lestari mangrupikeun warisan anu pangsaena anu urang tiasa masihan. Hayu urang sasarengan mimitan ti diri urang sorangan ti lingkungan nu pangletikna pikeun ngajaga jeung ngelestarikeun bumi tercinta ieu.